dinasasi anu dipilih bisa kuliah penjuru dunia anu jalmi anu terus dibapari iman kawan tenang nyaeta dipilih fenomena akbar kejadian agung diisrafkeun di Mi'raj geunana dunungan urang sadaya sebaik-baik makhluk sebaik-baik akhlak yaitu abibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bagian saku mahaman tenang pada Mi'rajna digeroan keras kau nyaku penggoda tapi tetap dan terpisah di pemimpinnya Jibril al-Fatih sehingga dugilah usul kehadirat Allah sehingga dugi kasidratul muntaha dugi kakoba kausai awadna dugi ka nah makom koba kausai itu bagian pengarang kitab Sesultan memberikan nah istilahnya tenang bahwa makom koba kausen awadna beliau sendiri diatur dari pengaturan di hadirat Allah makom koba kausen awadna yaitu posisinya sudah dekat hampir bahkan biasa dipakai sholat wilayah sidratul muntaha eta wa fi anfusikum apala tubsiru jadi diri arah jadi sadaya jadi telingan tenarere tekarampa tekarasa terus tapi dahulu Allah itu izin untuk umat Muhammad izin untuk para kekasih Allah nya termasuk Imam Ghazali termasuk Syaikhul iri pikiran kanjena bari secara dohir bagaimana alhamdulillah mudah-mudahan orang yang murid mantena sate acan Rasul angkatkan sidratul muntaha kalang ketujuh karoprok kamustawa anjena kan priyogi titihan tatkala titihan nama margi buruk kaputusan dedak ngajajak Rasulullah Shallallahu Alaihi saking kubingan terufna sehingga badanna itu biasa nampung eta kabinahna ruhna bulog anu akhirna pergi titihan tatkala titihan karena terlalu jauh terlalu tinggi 40 hasta paminten pami di meteran ku meter urat 20 meter luhur na kaluhur eta sehingga anjeunna keng qadarullah tiapa bahwa nu kedah pampir dina waktu salita diangge titihan maka Allah menghadirkan ruh Rasulullah kan macam eta biasa yang biasa kapan bidau Rasulullah nyari karena kitab Tabribul Watir inna arwahal anbiya wal awliya yatajassadu kata jasudil ajsa sanyana ruh para nabi ruh para wali maka biasa berbentuk jasad satu maha pirang-pirang jasad maka waktu kanjeng Nabi di Isra di Mi'raj lirik di Yerusalem termasuk di Masjidil Aqsa terus tempel sadayana para anbiya wal mursalin terus di parayun sadayana ruh manhuma tapi berbentuk jasad maka di waktu cerita akhlak memaruhi sadayana dan saling menghargai siapa imam waktu itu pada maka akhirnya sadayana mapanikeun kahormatan ka habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjir netepan dan can pasiana netepan maka tenang wayana netepan eta ulah sok ngaliweukeun parut paham ibrah ilai kita seperti Bapak sok netepan setahun sekali disebut Sya'ban terus disebut Sya'ban 100 rakaat ger
anu teu pro angkan ngajebatna bid'ah nu pro geus kabenahan geus kebiasaan bahkan jadi ngorejana hate jeung rasa mayuka datang maha hemat anu maha kagungan anu parantos maparing segala-galana ka urang kalaya tanpa doa urang Allah parantos maparing masihan bonteng tomat durian yang segala-galana teh besar urang kubur di alam lahut sampai aja dihijikeun ruh urang sama jasad urang teh berserban ka dunia hayo bonteng hayo sakit tapi tos aya mata tos aya berarti Allah tos nyayogikeun ka urang ka rasa urang rasa hisi urang rasa batin urang rasa dosa urang tos disayogikeun ku Allah itu Allah maparikeun lain di waktu tos kulina surga tawina tos aya dina tanjiji kodina Allah tos dina tanjiji kodina Allah lain di waktu tomat diciptakeun bonteng diciptakeun kangge bapa kangge ibu sadaya kumaha teh tos ngadoa ka Allah tos syukur kepada carana syukur ka Allah kumaha bisa betul syukur dikir tidak ada kata isakan di mana anja dikir kayak kata ya aya syukur dan BKN jadat anu maha maparing dan anu maha ngatur ka urang teu aya ditiraga urang ieu anu ku Allah dipasrahkeun sok kumaha karep maneh rek lumpang hareup tapi sadayana bapak gerak jeung carina manggulu al-mudabirna nu ngatur gerakan jeung carina bapak eta damal Allah sadaya deui kamu teu ngedip soca teh diserahkeun ka urang betapa doresana urang lamun ngedip soca teh jeung ningali diatur sina ku urang wah doresa sabaraha miliar maka dina waktu salita Rasulullah diberangkatkeun dugi ka langit kahiji ditepangkeun sareng pendahulu mantenna bahkan Rasulullah bahkan Nabi Allah pertama Nabi Adam teras kedua Nabi Adam seteras Nabi Yusuf Nabi Harun Nabi Musa Nabi Harun Nabi Ibrahim Khalilullah di tingkat ke-7 bahkan ini nyandar di Baitul Makmur so situ ikan nyalatipah sadaya hirup mikro mandi pidaukan tenang nyaeta al-musolli yunaji robbahu jami'an sholat hakikat nama nuju nama munajat ka pangerana sholat kemana sholat syariatna, sholat tarikatna, sholat hakikatna, jalan ke sadaya. Sholat daring, sholat daring, berberang, berbeti, ke di toko, ke di pesawat, ke di hotel, ke di bumi, ke di masjid, antem, sama mudawan daring. Kunaon kisah sholatnya bentukna kumaha, bentukna sawi supaya tertarik pakai ke kampung. Andi jerona ya usia gitu, usia naon. Tekaget yang kerjaan-kerjaan terus jalan-jalan dikrullahi eta menghimpan berkurang eta ngalugikeun para sholaka ilaihi bimamidu maka Allah ngalugikeun anjeun ka Allah bimamidu mangrupi karunia Allah bimamidu mangrupi padahal lain kekuatan urang bukan kekuatan urang seperti korsel muter di dinya abeung jalan di tempat seperti korsel jadi terpinang kadinya maka tertinggi termulia termudah diamalkan simpel diamalkan dan tidak terhalang oleh ruang dan waktu terhalangan kepada ibu head terhalangan kepada bapak dari kamar mandi silahkan menuju ke hadirat Allah nah ruh hirup kolbun nahiru, ruh nahiru, jiwa nahiru, uamina, mata hatena, teras tadi itu nama sir nahiru. Mesti sir malah biasa membalir di Allah, teras nahiru, dina dada, dina hate cacarita,
sareng Allah nu kawasa tapi badan mah biasa tempungan jeung balarea teh kahalang kuring mereka kantor teh kahalang kuring mereka ladang kasawang ka kebon kuring mereka aktivitas kasab sok kasab tuluy bageut teu nyari Allah miwara nah Qur'anna Allah didawukeun laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat untung ruginya manusia tergantung kasab nyari yang untuk datang ikhtiar pasang mau ngabdi sieun kapitu mau ngabdi bener mau mah mulur ninggalkeun kasab bari diniatan rek ngbuang kasab dikuncung kamana dikuncungna karena kafir jabariyah nya kafirnya jadi terus jadi hakikatnya ari tumut karena perintah Allah terus dicetik disuruh dikodimna terus dugi ka ayeuna prakti ayana terus aya dina lautan ilmu Allah terus tapi sadayana sikapi ngatras dikira la ilaha ya la ilaha illallah tingkat umum biasa sakumaha pidawa Allah wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun eta mah kalangan umum di mana diucapkeun la ilaha illallah kalangan mereka lain kalah hareunteu jiwana jeung rasana kalah hoyong mulih tembuskan gaduhna tapi maya kalah menyombongkan diri asa teh karulukeun urang penting mah elokna si kuat sok praktek tuh di bebejokeun ku akal-akal nafsanya nafsu-nafsuan keur ngajadikeun diri ka jadi didinya eta wilayah la ilaha illallah secara umum jadi masih menggejolak tos sadayana tapi pidawuh Allah an dina ieu ayat nukan kekhususan jami anu Allah kain putus kain pilihan bahkan terpilih bahwa dia adalah orang-orang yang siap meneliti menuju Allah fa'lam annahu la ilaha wastadzir lidzalika walil mu'minina wal mu'minat takwa eta mah dirasakeun di rumah sakit diri teh bakal balik tadi diri teh diatur ku anjeunna diri teh dikanya aku anjeunna walaupun kurang sering ngamomorekeun perintah anjeunna tatkala hadir eta kalimah dina diri ngarungkup kana jiwana eueuh diri mana anu aya berat mana adamun mahdu walau kotor mana berarti aku kurasa anu jangan bukan anak amarah diri anu bukan anak naon dirinya lawama ngalukeun bahkan ulham masih kena sifat ayat penghalang pamili teknik secara biasa tadi menyatakan mutawasit masih udah luar biasa mendapatkan kehadiran nafsu mulham sebab berupaan ilham tapi ku ahli muqarrabin eta tetap kalau kita kategori masih kena halangan kurang ayam usul ka Allah namun ayam kena narasan eta nah dirinya aya amaroh kan aya lawama aya mulham tos dirinya bersihna kunaon nya buka tauhid kaiman dirinya dibersihkeun turun dibersihkeun dah hoyong dugi bablas cak padang narawangan wih kadat maha hemat anu tos teu kabeh bejokeun kajebat kusakumna goyah tapi tetap tujuan Allah nyanya kemana ila rabbikal muntaha kapangeran pantung segala tujuan ila rabbikal muntaha kapangeran urang kapangeran anjeun kapangeran sadayana semesta kamana marlah ka anjeun jauh tak terhingga
suruh saya kadirunya mohon bina ngagunakeun apapun tanpa dengan Allah, tanpa melibatkan Allah, mampu sekali diri jauh tak terhingga padahal tanpa batas. Dari kebenaran dengan kekuatan mantan, maka tenepi nanti yang lebih mantan libatkan kumantan. Nah, tidak mantan dikrullahi akbar, kapasitas tak terhingga karena yang ditujunya juga yang jauh tak terhingga. Hari yang jauh tak terhingga, hari dina pakai kenalan ada nu aya batasan-batasan mana pina itu. Jadi udah orang yang mengikau jadi perubahi akbar dari kamu, tapi sampai tembus ruang edar hati, ruang edar ruh jismani, ruang edar mu'andi, sultani, dugikan siri, bersih di anjirna. Jadi nur dibahasakan karena bahasa saya dijinya. Maka nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Sedek punungka lamci bahasa nusa manggu jasmen tertinggi reretan kabeh teu mata halangan ka Allah sabab Allah teu jauh tina dirina keur cicing keur gerak keur bingung keur bunga teu pernah ngabalir ti Allah padena tepan da geus makrifat jiwana keur netepan teu gider ka makrifatanana tos netepan kalah nancep ka makrifatanana eta jalma kacana kudikrullah di mana eta darajatna nya darajat muqarrabun termasuk eta jalmi tos ke kedudukan muqarrabi. Abu Bakar Siddiq sasaburan sahajalma diri jegian ku pangeran ditaekeun darajat muqarrabi. Mugi urang saya nake amin bihaqi la ilaha dimasihan 10 kahadean. Nah ini datang rezeki di pangeran hati dikir ke pangeran kamaripatan kuat tetap tulungi jiwa konaah waya dadirna letik loba tetap syukuran ke pangeran dan nu kagungan hirup tulun ngancik dina ruhna ngancik dina kuadi mata hatena ngancik dina rasana maka entos Allah kagungan teu bisa coba eta pasti disalamatkeun terus kembali ke penang eta pasti surah Abu Bakar disalamatkeun selamatkeun mah disalamatkeun dunia disalamatkeun akhirat teu aya eta terus kadituna berarti teu aya nilai kedekatan kalau di terdekat teu aya nilai kedekatan sama Allah Rabbna nya otomatis kadituna sok ngalawuran kan turina katalan juran kamalinaan akibat kamalinaan katalan juran sok tarapu perasaan anu akhirna sok asal yang dengan dengan seperti kurang seorang anak teu aya reretan kasih sayang teu aya reretan menempah teu aya reretan sifatna manfaat ke dirina jeung manfaat ke mulia ya terus daetana hatena digorogotan ku bairullah poho ka Allah itu barokah tapi tatkala hate
dipapari kedekatan, papari saat mahir loba barokah, sadaya tetap nyandak kemanfaatan, nyandak kemaslahatan dirinya, jin nusa Islam. Itulah rezeki termulia waliyatu. Sapa rezeki anu teragung, termulia tetap diicah bairahan, eling mereka terus istiqomah tuluy ini dan ku eling kalau kan eta katakwaan rezekina hiji eta teras nu kaduana wasan nu kaduana pangaturan ti pangeran nyaeta hate ina dikir ka pangeran bari tuluy salawasna dina hate teu bisa syukur jeung sabarna sabab tumut patukan kagungana tuluy hirup teu bisa dirinya anu akhirna beras nyana ka pangeran eta panginten buahna tina nampa buahna tina dzikrullahi akbar teras tepat sangjang-jang pilihan pangeran dinaruhna terus tergabung semakin rasa kuat ketauhidan eta teh lain saha jeung tong disaha sabab surti keimanan geus kuat di dinya seperti keimanan Abu Bakar seperti keimanan para sahabat Ansor sareng Muhajirin aya dina dirina nyantel upang dina dirina termasuk sahabat Rasulullah, sahabat para anbiya sanesna saha seperti sahabat Sayyidina Isa alaihi salam al-Hawariyin kan tatkala Nabi Isa bidaukeun ka Hawariyin bidau Nabi Isa man ansori ilallah saha rek milun lungan kaula menuju Allah sawi sahabat Hawariyin nahnu ansorillah abdi sadaya ieu sia kiri ka salibah ansor tapi geuning ujian abo luar biasa lamun diukur ku akal maka mal katanaga komo dilapis kan ya pakian bade hubunganan bade mampatna dan Allah Maha Kagungan eksahan tiasa ngalaman eksahan tiasa mempersulit asal kagungan mampalina atau insyaallah dikullah akbar tekeng tekeng asa alit mana Bapak Ibu sadaya kami sedang menuju ke Allah ulang lamun direlewaan ku jalan-jalan yang belum dibukakan rohnya kolbunnya jiwanya ya udah mempersulit aja kata-kata alah di mana ukuran bentuk dia untuk kan pemanggilan karek dia mau pindah ulah nyingsieunan eta Bapak ulah istilahna kain kecik ini bahasa-bahasa jamian kadang-kadang sifatna molok-molok mahina kok di kemana-mana ulah Bapak terasa jalan Ibu terasa jalan ya ada kontrak itu sesuatu alam yang mesti terjadi tapi orangnya pribadi terus diulang Al-Quran terus ngatur fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin fa in tawallau fa tuluy ilamun berarti aku tadi tawallau abalir tina dikir ka pangeran tina Al-Quran terus itu mabalir bisa mabalir kurang jongjol dina mabalir fa innallaha sayaqasna Gusti Allah Ta'ala maka innallaha
isim domir ditunai di tempat isim domir. Fa innallaha alimun bil mufsidin. Ulina Allah. Nah mufsidinnya gawe karuksakan. Gawe karuksakan dihanap nama ulah ayu ke pangeran. Di jerok-jerok nama tuh bongkar nanti kau terjadi. Nah kekacauan terjadi, kerusakan di berbagai negara, di berbagai daerah. Ya bil mufsidin. Sabab aya gawe anu tukang gawe karuksakan. Nah asalna tawalau leureum tawalau sahabat acuh tak acuh kur sahabat biasa-biasa saja, tidak ada pengaruh, memandang kadang-kadang dengan sinis. Tapi yang mustahil tawalau mulai benci, mulai halangan, mulai bagaimana caranya supaya tidak berlanjut orang yang sedang benar-benar menuju Allah. Ayat itu aja kan ayat provokator. Iblis dijerokkan, halangan karena dikir, halangan karena Quran. Jadi kan itu gawe ngewa, gawe ngaruksak, terus gawe ngaruksak. Tapi ulah kaget tiba bulan pika iraha wae tetap ayat bakal ayat 2 dari sakuna nulis tetap sarno ngewa. Nulis sarantos kawin aku dan Allah ada mungkin dirinya lain diwang seakan-akan Allah itu. Terus ayat 3 dalam di kodi Allah Maha Mulia. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Tahun 5 Terus jalma daek sholat di halangan, jalma rek dikir di halangan, tak kawan disrupsi, ges ngaruksak, dirina sadar ges-ges-sak kolbuna, terruksak terufna, terruksak jiwana. Maka hayang lagi proyek mate nurah ruksak, hayang ruksak apa tuh? Rek naon anjir baca Quran, rek naon anjir mikir. Rek naon anjir pakai sok sholawat, terus rasa bisa biasa aja. Dalam trik yang lain bisa halus, bisa kasar, tapi tetap itu jalan termasuk kategori sebagai firman Allah mufsidin gawe karuksakan. Naudzubillah ini ngaku-ngaku cinta ke Allah, ngaku-ngaku makrifat ke Allah, tapi jalan Allah diusahakeun ulah diliwatan, ulah dilempangan. Nu kitu naon? Mufsidin gawe karuksakan. Ngaku-ngaku umat Rasulullah, ngaku cinta ka Rasulullah, tapi nu sholawat marukia teu ridho teu suka hayang mariman. Eta kitu naon? Mufsidin teu mufsidin gawe karuksakan. Kudu nama lebih cinta zaman maos Quran, zaman dikir, zaman sholawat mana apa? Terkait diskriminasi sholawat sadaya saya. Awas ke penuh penghayatan, penuh pengakuan, dan ulang mual kenal ke Allah, lamun syariat nanti ayat junjunan semesta saat Rasulullah. Ayat itu mana ini dakwah tengah halaman, bahkan cok tuturkan nabi na. Tidak Allah nyalira di Al-Quran surah Al-Imran ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Resmi dari Allah. Dan diturunkan kami nabi. Qul ucapkan wajib Muhammad, kami Nabi Muhammad nabi di malam di Allah. Ucapkan wajib Muhammad umat tadi dikawin cahaya cuma nepi kapoe kiamat. So siapa tepi ucapkan wajib. In kuntum lamun bukti aja nam tuhibun Allah, cinta ka Allah, hayang sahabat cinta ka Allah, hayang barisan Rasulullah sawal Allah kekalian Rasulullah dan dinana tabi'un tuturkeun kaula
tutur. Jadi pada jalan toriko, pada jalan syariat, pada jalan hakikat, pada jalan makrifat, tutur ke Muhammad. Makrifat mual ayat lebih makrifat di Nabi Muhammad. Toriko mual ayat lebih bertoriko daripada Nabi Muhammad. Sehebat apapun para wali dimanapun, mual ayat udah Nabi. Tutur ke Nabi. Nah, tutur ke Nabi, tinggal lihat udah. Iwali bener cinta karena binatang bisa. Lamun tema yang pilihan kaburan. Sehingga ke sholawat terus biasa-biasa itu ingkar. Awal sudah nekatkan umat Muhammad ya Nabi tidak akan putus sampai kalau Nabi Fatman Nabi Jin masih kena ayat kita TPI itu itikan salah atau nekatkan bahwa lianna waliyah abdul minan ambiya sanyanya wali lebih abdul daripada para nabi. Itu kafiran tapi hebat. Kafiran yang berjintik. Mudah-mudahan salam kurang tidak. Rupi-rupi gogoda lewat. Terus bapak senang sholawat terus. Ya sekolah nabi dicerian. Ujar mana mengusahakan kalau pedas mau yang dicerian yang terbaik. Asal Allah asal Rasulullah yang nabi amin. Sintras tapi tenolak tenentang teringkat abdi mutabah pasai muslim abdi nyerima abdi cinta kanjina sarap kanjina saking cinta ka Rasulullah gitu. Cinta ka Rasulullah mana jemaah mungkin ada wali yang benci kepada Rasulullah, tidak ada. Jemaah mungkin bertorikoh tidak mencintai Rasulullah, batal torikohnya. La ilaha illallah. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali kullihim. Sopapan orang tertulis syafa'atuhu laras pak maharep hoyong syafa'at anjeunna terutama menjadi akhirat syafa'atul uzma. Mudah-mudahan disayang dengan amin. Dan sepertinya tetap dari Bapak. Bagaimana dikatakan cinta sejati setia kalau tanpa ada goda? Terus Pak, ayo setia teh digoda gitu lah, goda tuh. Sholawat masih lebih cinta, amin. Lu cinta kamu diulak-ulak di rumah-rumah. Pasal memang dari kaki kuah ada panggil Nabi kumpul amal udah dicintai misalnya sehingga kalau diangkat marwah mulai itu cinta kakak Nabi adalah membawa manfaat seluruh amalan dalam Islam. Cinta kakak Nabi memberikan poin terbaik untuk dinullah dinul Islam itu Allah. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Ente mutus si nabi kaulah, ente mutus si rasul kaulah saudara. Angin kudu diikuti, kudu ditaati, eta teh bi'idznillah kalaya idin Gusti Allah. Ada laku luhur idin Gusti Allah. Makhluk lain ataupun siapa saja tidak akan terkalahkan Allah, tidak akan tertundukkan Allah. Maka tidak mungkin salah satu mursyid ataupun siapa saja yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, yang tidak mengikuti Rasulullah, maka ikutilah, karena ikutilah dengan cara dan jalan yang benar. Insya Allah cinta kepada sesama muslim, cinta kepada Rasulullah itu adalah gunayana, ya itulah yang mesti
amru bisa wa amru diwasai. Allah marentahkan itu perkara teh sok nuturkeun marentah kana sanes pada perkara. Karena anjeun pikir karena ikut Rasulullah, karena anjeun pelakit yang ikut Rasulullah, ikut Syekh Sultan, ikut Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin itu tiba-tiba misalnya suruh pangersa bina kitab sudur tariqatina di tariqat ulama dikir takut lain berarti itu penting sanesna tak kuat itu Pak Ida amarta gimana kaulah marenta kamu murid kaiwan ahwan di mana kaulah marenta kaiwan ahwan tapi marenta kaulah lain marenta dikir pada ada itu marenta kaulah itu pas membentengi pengertian bisa ayat kebingungan bisa ayat kehilapan bisa ayat naon marenta kumaha marenta lamun parentah sifatnya itu mendahulukan karena tadi dia misalnya lain-lain tapi ayat surat pikiran ada itu surat dia nyarira maka para murid-murid pasanglah kecerdasan logikanya dan pasanglah kesadaran jiwanya dengan ruhnya insya Allah semakin kuat keyakinan insya Allah semakin selamat dunia di akhirat. Amin. La ilaha dina ayat sanes diri bingung bapak mudah-mudahan kurang diri teh ngiring ngagungkeun nakdimkeun nakribkeun karena dibicarakan Rasulullah adalah mukjizat terbesar sesudah Al-Quran tetap baik Al-Quran siapa yang mengatakan umat di nama Al-Quran bidawu Allah min Al-Quran jaminan mengikuti Rasulullah jaminan ya cirinya namanya sholawat misalnya tos berdosa dosa kuna dina surah An-Nisa ayat 34 tinggal lihat tekstualnya bidawu Allah dirinya walau annahum idzalamu anfusahum lamun teakna lamun sakira-kirana teta kau geus ngadaroling dirina dolim dirinya kualit tafsir mufassirin dolim dirinya tidak mau berhukum kepada hukum Allah dan Rasulullah hukumnya hayang karena akal-akalan dirinya kekuatan rasa akal dirinya yang disponsori oleh nafsu di dalamnya misal tapi anjina aliman diri karena hukuman itu Allah tahir bagian masuk aturan di ayat tak itu terus didugikan Rasul amin sehingga ngerasa dosa anjina Gusti abdi dengan tetumut dan Gusti kuih pacaran semua jauhkan dongkap kita jalan masyarakat dari tanah diri nanti kasar dongkap Rasulullah dongkap terus dongkap di payungan Rasulullah malah tenang malah sudah ngadoli diri nanti dirinya sendiri pas taqbalullah nyuhun ampunan ke Gusti Allah untuk minta ampunan ke Rasulullah dan tetap juga ampunan Allah jadi tauhidna aya didinya adabna aya adabna dongkap ka Rasulullah buah nama utusan Allah dongkap ini tapi langsung nyuhun ampun ka Allah maka Rasul pun memohon ampunan anjeunna nyuhun ampunan ka Allah Rasul pun nyuhun ampunan ka Gusti wastaghfara lahumur rasul maka Rasul oge ngiringan nyuhunkeun ampunten kana eta jami-jami nu ngaraoskeun lepat nyuhunkeun ampunan ka Allah Rasul oge mangulutkeun ampunan ka eta jami nu ngaraoskeun dosa ka Allah dosa ka Rasul itulah sebaik-baik makhluk di dongkapan teh lain negor kunaon teh nyawana
kurang itu Rasul pilihan Allah kalau mau ampunan ke Allah kerana zaman walaupun dina rugi gitu abdi tos ngiring aturan pasalian di Allah sama Rasulullah maka wastagfirullah Rasul yang berampunan Rasul kita umat dan merasa dolim dirinya sendiri kumaha simpulna natijahna tatkala dirinya ngerasa salah dongkap ke Rasul nyuhun ampunan ke Allah Rasul pun nyuhun ampunan ke Allah maka buahna lawajadullaha tawwabar rahimah maka kita jalma menakan Allah dan anu nampi tobat sareng anu maha nyaah untung rugi Pak untung sabab dongkap ke Rasul ari urang sholawat sampai katakan urang teh doa ka Allah nyuhun kenal di jero nyuhun ampunan ka Allah kan ulang sholawat lamun ti apa sholawat ka Rasul rahmat para malaikat nyuhunkeun ampunan kangge urang deui nanti beleset malaikat naon dipikir diperintah ku Allah supaya ngadoakeun mangulutkeun ampunan ke jalma-jalma malaikat karobiyin dia lihat tadi bapaknya dia lihat sumaila arwahi ambiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin jibril bani sobil jibril muqarrabin rofi batin malik riba jangan salah-salah karobiyin man teu ninga urang nah maka nyuhunkeun hapunten kangge jalmi-jalmi anu gaduh dosa eta ya Allah nyaahna Allah luar biasa diri Allah pamang karena ada Nur Muhammad kedaan umat Muhammad itulah untung umat Muhammad diberi ya, didoakan perintah Allah nu marentahkeun dengan ampunan nu diparentah nama malaikat karobiin anu dijamin ku aku iman lagi iman aku iman tetap anu teu tikolese anu teu naon ngaleri dulu ngulang netan pangku kokoh teu pernah maksiat ka Allah teu pernah nongkongan Allah teu pernah ngabalir dina ka Allah malaikat sadaya malaikat wabil aula malaikat muqarrabin malaikat karubiin karena anjeunna ngaraoskeun lepatna demo kayak demo ukur waktu Nabi Adam diciptakeun ku Allah aya bahasa kemanusiaan wilayah insan wilayah kemanusiaan asal ada disatuju yen Allah nyiptakeun Adam dina Quran lamai wa nahnu lahu nusabbihu asal dan abdi manas nyiptakeun salira Allah nyiptakeun salira nah banyak nyiptakeun dari dunia pun para saya ada mengaruskan itu seakan-akan padahal lain golongan manusia yang kita itu panunjang anak-anak jin anu kawenangan papasiaan wae di mana antara lautan itu jeung sahwahangan bulan itu jeung ruyuk berarti belum dan teras gitu eta baheula dari naga akal parasian aya wae manusia manusia kurang bisa gawe yang parasian ini tina rasa terus gitu tetap Allah minta ke Nabi Adam lamun anjeun rasa apa Allah nu gaduh ngaros ka malaikat tikso sebutkeun ngaran-ngaran ieu nu aya di alam mulki nu aya di alam malaku sok wae lamun bener mah input salikin lamun bener mah anjeun golongan jalma bener dan saya muncul pengakuan saya karena abdi mah ya dengan Allah kerusakan ditaruh ku Allah umah saur malaikat Gusti bertiasa naon-naon abdi mah teu uningan naon abdi pamuningan aya di abdi mah pamuningan paparin Gusti subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim menyerah umat begitu eta turunan Adam kadieu aya di mana teh nu aliman tapi kadang-kadang sok aya di soledad maka ka anjeun kalau mutuskeun
hei malaikat karobi sok nyuhunkeun hampura jeung yang umat Muhammad yang umat Adam anu iman tapi aya wae kesalahan sok terang wae sok itulah perintah Allah tak kereta di diogen di doa dan malaikat dikenang insya Allah bapaknya dan bapak saya itu nama bapak Fatihah Fatihah di atas berlian Fatihah di atas semua ukuran dunia karena itu kalau Allah tidak ada bisa banding Fatihah bagi pandangan umat Islam yang berakidah sunnah wal jamaah asrar Fatihah insya Allah jadi ampunan kami bapak ibu sadaya insya Allah kami layak masuk surga Allah amin dan insya Allah Fatihah tembus ke alam hakikat ayat nabi bapak Fatihah yang akan melayakkan bapak masuk surga Allah amin yang akan melayakkan bapak liko bersama Allah alhamdulillah dirinya maka terus dirinya pilih ayat naroskeun ka bapak eta wilal malaikat ilmu qarobina eta teh tugas Allah qarobin mah pangulikeun ampunan ka Allah kerja-kerja minum iman tapi supaya kelepatan segera kelepatan urang Pak mudah-mudahan doa manten nanti kabul buat jadi mau batasan mereka nyelamatkan urang di dunia tak rek pakai urang mareret kota seperti urut urang teh menanti makan sieu utang mareret ribatan mencrong wae sieu diomongkeun cenah masih kene mirip urut tegar lempeng radio grup hujan mengesan antara leleh para cangkem dengan teras insya Allah jadi bahwa tersebut dia ada mungkin ada bahwa dia sama tuh bahwa dia caperung bahwa dia majauhan jalan tamatnya benar kebenaran kesucian karena la ilaha insya Allah itu tidak ada yang akan datang ke Bapak orang-orang benar amin orang-orang yang cinta Bapak dengan sebenar-benarnya orang yang akan mendukung Bapak yang sebenar-benarnya nipu palsu bahwa mau ada tangan tapi ujiannya itu kerja ngomong dalam surga mual yang ucapan baru awal mual kabeh salah keselamatan insya Allah dan Bapak gawe nanti keselamatan sama duduk di asma salam la ilaha jadi ngantri mudah tangan itu benar amin dan pura-pura tukang ngejongklok namun bila ingin dan supaya itu anak-anak di dalam pun dia akan bantu-bantu lah jika bapak malu goreng bapak beda bapak sok daik dikir beda bapak sok daik nah ngewa itu balas itu kakewa bapak ulah entong batur ngewa bapak ulah milu ngewa batur ngewa ibu mah ulah milu ngewa batur tara mere ulah milu tara mere batur ngewa ulah milu ngewa aku begitu nanti terus istiqomah jadi guru batur guru kalau milu guru namun bila ingin ulah Bapak akan teringkar di kamera Bapak akan teringkar karena Quran Bapak akan teringkar kepada Rasul batur ngewa dong balas ngewa terus saudara tembak sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan Allah menyai berkenan amin insya Allah yakin kebenaran dan maka hati ku akal kurasa anu beriji akalnya mata hati baturnya ulang lewati untuk mata hati jadi tepang siun atau kabingungan tepang siun kamewana tepang siun goreng adat batur goreng adat pulang goreng adat jadi burung dua nana tidak ada pernah maksud ya waktu itu berjalan lepas itu itu istiqomah terus istiqomah akhirnya Allah menurunkan malaikat kami membuka penerimaan calon surga saya amin insyaallah akhirnya innal ladzina qalu rabbuna Allah summa taqaw tatanazzal alaihimul malaikatu
alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. La ilaha ulah mufsidin turun solihin solihat, amin. Mudah-mudahan walau dihati dirinya nakorokotan bagi anadi kanawa, maka simpul nanti nanun darahna bagaimana diantarisna cara ulang supaya seluruh nyamah hiji istiqomah terus torikotna bareng nanti hakikot kudu asup hakikotna lamun teu abus teu aya kuatna teu aya keur nolkoteukeun jiwana tatkala bertorikot di jerona leuwih bakti hakikot lebet makrifat lebet, maka dirinya keindahan hidup di alam dunia hanya dengan Allah kita menuju kemanapun dimanapun, hanya dengan Allah kita bersama dalam akibat dalam khotamah sesuai dengan pada malam Sayyidul Mursyid insya Allah. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan, maka dugi karena pasal nomor 5 di dia dengan tidak usah sultan iklam annal marotibat al madkurati la tahsulu illa bitaubatin nusuhi wa bitalqin min ahlihi kama qala Allah ta'ala wa alzamahum kalimatat taqwa wa kan biha wa nyanyi. Ketahuilah bahwa martabat yang telah dijelaskan dalam pasal yang tadi itu dari yang ketiga atau 4 tidak akan diperoleh kecuali dengan taubat. Itu taubat asasul maqamah, yaitulah pokoknya makom yang sedang menuju Allah. Taubat dengan taubat taubat khos. Mudah-mudahan pesanan dua anak bapak ibu bisa dari ampun dengan tobat yang sebenar-benarnya dan menerima tauhid dan akhirnya. Punten dari tetapinya sana pribadi dipastikan pemenang tauhid, tapi ia mensyukuri dimakin doakeun naon tauhid untuk pribadi doakeun mudah-mudahan harus dipastikan keikhlasan, kemusyahadah, kemakrifatan di nama pribadi dan terbiasa sami-sami menuju aja. Mudah-mudahan apa yang ini menyeriuskan jadi dia tidak bisa sultan wa bitalqin min ahkam Allah Ta'ala wal jama'u kalimat taqwa. Sabab Allah nyalira kepada terus ngawajikeun karena kalimat taqwa. Kalimat taqwa itu lain mana? La ilaha illallah. Kalimat taqwa, kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah bisa ahdihi min qalbi taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Eta tina mana anu sumber katakwaan. Kata teh dia at-taqwa hakuna seperti Nabi. Jadi dulu di dia kudu aya kalimat takwa. Dina qalbu teh dilebet teh sina hidup itu kalimat takwa. Lamun takwa tos hidup jadi sumber kasayaan. Jadi sumber kemanfaatan, jadi sumber kemaslahatan, sumber nerekelna hamba menuju Allah. Eta sumberna kasayaan dina katakwaan mal aya geuneuh mal aya malik lamun hate geus takwa kudu qalbi hadir hatena ing Allah dengan penghayatan hakikat. Hirup lokatei pasingrai terang jadi tadi itu insya Allah. Jadi nyanakna bisa kita diri mingkol bintahin nakiin lima siwallah tina hate katakwa tina hate takwa sareng hate an bersih dina sarjan di Allah dihirup didudukkan di kolbun tas itulah. Wa in kana lafdu wahidan walakinnal makna Mustafa itu sanajan lapan nama sabi
tapi maknanya benten gitu. Terus itu nolak makna ayat kepasrahan ke Allah, ayat kecintaan ke Allah, ayat giro, ayat subuh-subuh ke Allah. Sebetah Allah dihina dan saya giro kan jiwa dulu yang ngamal tenang itu direret zaman memang masih tahu dan mahir benar Allah mereka ulah tahunah sebagai nyarek mendikir terasa pasukan itu dikir kurang dari sehingga jadi dikir serta sekarang diri kurang ayo mahir pun kurang sah nungkapungan ampunan sah nungkapungan surga sah ridho ampunan ketentuan Allah nungkapungan hari minggu kan jangan nyari sana kaburan rek nama kalau mau tuh kalau mau minggu turunkan kalau tuh bukan naon aku lihat naon turunkan kalau tuh bukan naon turunkan kalau maha kuat maha bisa maha paling kalau la ilaha anu kalungan keamanan sah anu nang sekarang itu jadi yakin wajro muaka ini butiki bawa pusaka apa sekarang ada isi di kekaramu lah ilah surteh al-musofi tamrah gane la ilaha lagu kene gitu berarti masih kene naon masih kene loba pangeran kam ilahi ngapungapungan 50 lah ilahi wabi kita kam ilahi pangeran ayat itu membagul malata uja agarul akhlak manata itu kan Tuhan zaman lain aja bang pemalata pak uja di malata tapi kadang-kadang sok apa di bekok sinema jadi kadang-kadang orang yang ucap dan la ilaha illallah tapi takarannya di apa gitu orang ucap la ilaha illallah so nyalira la ilaha illallah berjamaah la ilaha anggur masuk saya Junaidi disuruh saya al-Musafi cicing di pasar itu sholat dan betul masuk dikir la ilaha illallah nah kehalangkan itu makhluk mulai naik ngomong yang nanti tapi kehalangan itu kehalangan kalangkan tetap bisa naon-naon mana si beberapa benci kaburan si beberapa populasi kaburan wah bukan naon ada nakdir itu bukan naon itu bukan manfaat itu bukan madorot itu bukan kuat itu bukan saya yang namanya Allah maka nak tadi ingat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim istiqomah barokah selamat dunia akhirat amin kira mampu dengan bersuhud ada nama yang bukan main wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.